Hati di mana, pikiran di mana, jiwa di mana jika nate. Di waktu ka waktu, di tempat ka tempat geus kasorang. Teka catur di perjalanan, anjog ka pasar Andir jam 9:30 peuting. Pak Haji pok cumarita, Neng. Mohon Pak Haji. Alhamdulillah geus tepi nih ya ka Andir. Alhamdulillah. Ti dieu ka mana Pak Haji? Ya orang jalan dia ya, jangan dia ya. Geus kitu Pak Haji atuh nguriling jalana, mapai jalan anu asup sa mobileun. Den, tingali belah kiri Den, bisi teu prek Den. Muhun Pak Haji, tekung si dilegok atuh ka hareupeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus dugi Neng. Oh, di palih dieu Pak Haji. Tuh gening mobil Den. Kan hiji mobil teh ka mana hiji deui? Nah kumaha kitu Pak Haji? Nya kan Pak Haji teh ditasi amat jeung acim sih nyokot ke rumah sakit nangan hiji can datang kitu hiji deui. Cek Pak Haji Hamid bari jeung turun, Bumirda oge atuh turun. Pon kitu urang ge atuh turun bari ngarawel tas pakaian Bumirda. Leos urang ngaleos ka imah Pak Haji Hamid. Di jalan meuni suwung teu saurang-urang acan jelema. Teka catur gok atuh kaburuan Pak Haji Hamid. Geus kitu Pak Haji Hamid gegerowan ka Mak Haji. Mak, Assalamualaikum. Mak, nini teh sare buan Den. Cek Pak Haji Hamid bajang mukakeun pager. Nah tadi kunci ya pager teh. Iya Pak Haji palih dieu rompok teh. Nya Neng, saung Pak Haji mah pina duaaneun atuh. Anggara di dieu Pak Haji. Aya di jero. Tibra jika nama kamari apan karek uih di rumah sakitnya Den. Muhun Bu. Nya alhamdulillah atuh sehat mah. Anana nya ramana terus daya. Apa. Tong dibahas wae atuh masalah eta mah. Keun we. Kakarege tepi urang teh. Nya Pak Haji punten. Cek Bumirda harta bajeng tungkul. Den, ngana atuh itu si matenya teh dikunci ye pager. Tayona apaleun meureun bisi alurang balik ayeuna. Nya mun Pak Haji. Serok tu kahareupeun panto Pak Haji Hamid unjuk salam deui. Assalamualaikum, Mak. Tetela Pak Haji Hamid reuwas pisan ka cida. Panto teh geuning teh dikunci, didorong teh juga berai we atuh. Astagfirullahaladzim. Nah, ieu nini kunaon jeung teh dikunci. Bus teh ka jero imah parawek pisan. Mak. Ten. Mak. Anggara. Kemana ieu teh? Geus kitu Pak Haji apa-apaya neangan saklar, berai atuh lampu hurung. Kamarana jelema teh nya. Sok Neng, lebet Neng, mangga lingih. Bumirda tuluy we asup ge ka dina kursi. Pon kitu urang oge sarua ge ka dina kursi. Kamarana Den, ieu menit teu araya. Duka Bu. Biasana Mah Haji mah sok aya wae di bumi. Nuju ka luar rupin duka nuju kulum panginten. Kabobohan panginten Bu. Cek urang ka Bumirda bajeng urang nurut red ka itu ka dieu. Tur ta urang muterkeun paningali kasebutreun eta imah. Neng sok heula calik heula nya. Kela-kela sakedap. Cek Pak Haji Hamid bajeng ngaleos tuluy dituturkeun ku urang. Kamana nya Den si Mak? Mak. Rai panto kamar dibukakeun. Kamana ieu teh jelema teh. Urang cangkeun lah Pak Haji sadayana atunya lampuna. Nya sok Den. Tu Den nu dapur cangkeun tuh, bicara angkabehanana. Lampu geus sarurung kabehanana tetela. Mah Haji jeung si Uten teu aya di eta tempatan.
mana teu si Asih gitu ngenong Den. Asih teh saha Pak Haji? Tak budak didinya di luhur kontrakan si Den. Nya panginten Pak Haji di Asih rupina mah. Jika tuh kudu ditepung lah bisi dikontrakan di ditu, bisi teu si Asih. Mohon atuh, tapi abis sakada Pak Haji ka jamanna teu kiat ya yang pipis. Nya sok-sok atuh. Burukeun nya, geus teu cai buru-buru ka teu si Asih. Cek Pak Haji Hamid bari jeung ge ka tu diuk Pak Haji Hamid mah. Urang mah buru-buru we kacai dan nya pisan atuh, geus ditahan di jalan keneh urang teh hayang kacai. Teu disangka teu dinyana teu diduga ku urang barang berai panto cai dibukakeun teh aya Mah Haji nu keur disekap di cai. Astagfirullahaladzim, Mah Haji. Aduh, Mah Haji. Mah Haji Hamid didieukeun dina kursi tur tadi cangcang jeung bibirna oge atuh dilakban nu sakitu kanalna. Mah Haji, Mah Haji. Mah Haji ngalelehek na waktu harita. Pak Haji, urang gegerewekan ka Pak Haji, urang ber atuh lompat ka Pak Haji Hamid keluar. Aya naon, Den? Aya naon? Mah Haji dicai, Pak Haji dicai. Pak Haji jeung Bu Mirna beretek atuh naluturkeun ka urang, tur ta asup ka kamar mandi. Mak, aduh astagfirullah, nak kunaon atuh ieu teh? Pak Haji. Geus kitu mah buru-buru dilaan tali teh jeung lakbanna teh. Mah Haji Hamid pingsan na waktu harita. Mah Haji geus dilaan digotong ku urang kuduaan jeung Mah Haji Hamid disarekeun dina kursi nu tengah imah. Bu Mirna buru-buru nyokot minyak angin tur tadi gosokeun kana irungna jeung kana tongongna. Anger we Mah Haji can nyaring-nyaring. Pak Haji, kumaha atuh rencana ka rumah sakit atuh Pak Haji? Kela. Mak, ieu, Mak istighfar, Mak. Istighfar. Pak Haji gugah, Mak Haji. Duh, naon deui atuh ieu teh nya astagfirullahaladzim. Den Anggara, Den. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Tangan si Uten, tangan, Den. Tangan. Urang atuh mapain dengan ruangan di imah Pak Haji Hamid. Tetela si Uten teh yana waktu harita. Anggara kemana, Den? Duka Bu, kemana atuhnya si Uten? Aduh, kan mana teh aing bahas aya wae terus ya teh. Cek urang harita bari jeung hayang ceurik ngabandungan ieu kabehanana perkara ku aya wae nu kajadian. Aya si Anggara, Den. Daya Pak Haji, astagfirullahaladzim. Kela. Mak. Hudang heula, Mak, hudang.